Cok, nitip heula ieu baso ya. Kemana? Aya ngumpul. Ceklan. Tuh kalau itu tuh jauh tuh. Ka mana? Si bewok. Dia mau kerja cicing-cicingnya si aing. Kita nungguan bakso. Busa baso. Juga nu goblok duit. Aing keur cicing di rorowas. Hari siang ngaledek ka aing. Meuli aing mah Ken. Ye duitna ye. Tah, aing beli 50.000 tah. Tah. Wah, 50.000-an. Tepayu 100.000-an kakara. Eueuh 50.000-an mah moal di ladangan. Sia mah ngaledek pisan tukang dagang teh geus ku aing. Tambahan tah 50. Tah jadi 100.000 tah aing belinya. Nah, iya bener meuli bakso 100.000-an ye. Kela tungguan. Aduh, bakso nage beak euy. Aduh, kumaha ieu nya 100.000. Emang kudu akalan ku aing. Kalanya ek meuli plastik ieu, plastikna beak. Hampura tungguan sagedeung. Tukang dagang teh. Dagang teh mau plastik. Naga euy si keluarkeun mah. Ieu nuhun ieu tos pangajagaan nya. Ek mulang heula ya. Nuhun kumaha ke heula ieu kumaha ieu? Kumaha naon aya? Oh, yang meuli bakso. Nah, meuli baso kumaha ka mana meuli baso na padahal mah geus sompol. Tadi ya bieu meuli bakso. Cina kumaha pan baso na ge beak ieu mah, da urang mah geus sompol be nitipkeun ka si Warjo. Aing mah teh hayang nyaho duit aing 100.000 sok kadiekeun aya bakso na mah. Sok kadiekeun. Pada ieu mah baso na ge sepso teh pedah tadi anu hajatan dianjuk deh artos sama enjing. Teu gaduh artos. Aing mah teu hayang nyaho, nu penting duit aing 100.000 kadiekeun sok gantian. Aing si Warjo pila ge nitipkeun roda mah 100.000. Aing deui. Ya. Geus kadiekeun duitna. Lah Aing. dasar ieu mah. Cuma dagang teh eraan gitu. Aing balik lah. Aing Warjo, aing suka malagang ulah lagi beak. Kemana tuh iya si bewok kunaon jika nuker pusing gitu. Wok, aduh, Kumahan Cip, naon? maneh kunaon jika nu pusing gitu. Pugu iya Cip aing teh. Dagangan rugi we jeung rugi. Aing pusing ya teh ngamodalna ogenan. Manya rugi wae, meureun maneh mah teu bari nyareat meureunnya. Sareat. Nah sareat naonan Cip? Nyareat wok lain syariat. Erek mun erek ayeuna ku aing dianter. Ayo alus mah aing ge hayu atuh. Ambe aing teu rugi wae dagang. Aduh aing. Oh yap, ku aing dianter aya erek mah. Euman atuh. Yap. Ambe teu rugi wae geura dagangna. Da kudu sagala gitu da wok. Wok uang ka dieu ya. Wong syariatan maneh lah. Beh teu rugi wae dagangna ya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Sok, teriuk. Siap, Bah. Iya, Bah, pugu. Geus ulah teuing dibahasnya. Ku Abah geus kabaca, geus karadar. Paling di maneh mah masalah usaha ya namanya. Uhun, Bah. Eta. Oh, mohon atuh Bah, tapi unek-unek nu abi mah kudu disampekeun meureun Bah. Wok atuh sok lah unek-unek naon sok. Iya, puguh Bah. Meser aci 1 kilo CF, cuman artosna teu aya. Meser di aci 5 kilo CF, artosna teu aya deui wae. Kan bingung Bah, abi teh ngamodal we hayu. Geus atuh gitu mah uang radar heula ku Abah lah cicing. Itu mah. Aku kieu Bah. Aing basa meureun. Oh, tuh da ieu mah heueuh tuh da bewok. Ieu mah salah sia. Salah naon urang Bah? Da sia mah tuh da daganganna dianjuk-anjukeun bewok. Emang tuh kenging gitu Bah? Sia mah heueuh montong goblok.
Tembak atuh tembak. Kali gope. Aduh. Kali dua we jeung kali dua. Aing atuh beak selalu aing kieu mah. Aduh, aing kumaha gade kenaon deui aing ieu nya. Keur naon beak. Aing rungkat we jeung rungkat unggal poe teh. Keur naon maneh bewok? Biasa we aing ngacip ya. Aing teh main slot sugan aing teh menang pek teh kalah ka beak aing. Siapa tuh da? Kumaha tuh aing ieu? Udah main we nu kitu maneh mah. Sugan trek beunghar aing tinu kitu teh. Yo ulah loba teuing main slot. Nu geus-geus ge loba nu burung. Aing moal kitu burung mah. Bisi ieu mah aing ngabejaan we. Aing kumaha tuh aing ieu? Sia mah mending keneh kudu ditambahan euy. Emang waras ditambahan? Waras di ditambahan mah sugan we atuh. Kemana tuh ditambahan tuh da ieu? Erek ditambahan. Erek lah aing mah eureun main slot aing ah. Mawa duitna tapi aya meureun. Aya 50 deui tadi make pake main Zeus tapi mending keneh cager aing daripada gelo mah. Heuh siap. Ku aing ditambahan ya dianter. Iya apa tuh? Iya. Man. Jauh sanaan sih di mana itu teh? Iya tempatnya nama ya. Iya. Heeh. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Sok, dariuk, anak muda, diuk. Oh, mohon Bah, mohon. Aya naon sih, boy? Tumben geus gila, karek-karek deui. Iya, pugu Bah, ekanteur babaturan yo, main we slot pusing, nepi ka beak cenah duit ogenan, motorna bareak geura. Imahna teh gesek digadekeun ayeuna ge. Oh, tenang sip. Gampang masalah nu kieu mah sepele, ku abah mah geus karadar lah. Geus karadar nu kieu mah. Loba nu ka dieu mah tetamba nu kieu mah gampang. Mohon pugu Bah, ya teh aduh wayahna pangnambaankeun. Abi unggal main eleh wae, main eleh deui pugu ge. Kalah kalieur sagala beak digadekeun. Pangnambaankeun atuh Bah. Oh, heueuh tenang, anak muda ieu. Gampang nu kitu mah. Tapi sia ulah mewek da kalakuan sia ieu mah. Geus ku abah di ieu kan tambahan. Tapi sia mawa syaratna teu. Bawa tuh Bah. Naon mawa teh? Nu hejo lain. Heeh lah ngarti meureun anak muda ge. Siap Bah. Geus ayeuna mah ku aing uang ieu lah, uang radar heula. Naon pitambaheunana heuh. Siap Bah, siap. Lah, ya duh. Kieu euy anak muda ieu teh ieu euy. Ieu mah gampang syaratna mah memang. Agi sae nu hejo mah heuh. Iya Bah. Tah ieu mah kari kieu ku sabab ayeuna ditempo ku abah dina ieu nya, dina radaran abah. Ya. Ya. Jadi HP maneh kudu dijual ieu mah. Dan nu mawa sial teh eta HP. Jual HP eta wayahna nya. Heuh. Siap Bah. Tah gitu sok nya. Kari jual HP ngan wayahna. Maneh ulah liwat kana bariling. Oh, mohon Bah, mohon. Nya heuh. Siap Bah. Oh, mohon atuh Bah. Iya Bah, punten nu tadi teh Oh, geuningan. Da ieu teh pangicakeun we HP-na lah sakalian Bah di Abah. Sok. Ya. Ya ku dijual ku abahnya Mohon, ya. mohon. Ayo Cip. Iya. Heeh lah, Sok, we saya sokkeun dijual bae, si Abah. Kita membecakeun. Ya, Assalamualaikum Bah. Bah, mangga. Waalaikumsalam. Duh, alhamdulillah euy. HP menang, duit menang lah. Aing nelpon heula ah. Halo? Om. Depo heula, 50 Om.